hati ieu jadi perang saprak anjeun minta perang cinta jadi dunia. Anjeun salah milih nu lain dianggap leuwih Rohim di Kabupaten Serang vokal atau lebih ketepatan nada cekap wadah ornamen masih tebenten tinu asli permainan di narep hampir kena terus hafalan atau nanti alur lagu melodi lagu saya atau artikulasi artikulasi sapertos kirang jelas coba lamun dibiarkan kudu kamana lepaskan tidinya loskan tidinya bakal lebih kena kena jadi ulah seperti ulah ngagerenang lapaskan lamun lapasnya yakin pasti bisa
penguasaan panggung, cekap, kostum, cekap rapi, sip, pamugi, iya sing janten artis anu masuk zona Popsuda tahun salajengna. Amin, amin. Emprat kamu ayah hayang Jatika. Salajengna panginten kamu kirang pangajen katilu panginten kamu cep abil diaturan. Kang Rocky ya, mau sering berdua tadi disemakin ketepatan ada tapi hari lagu mah kata wis nama apal pisan ya. Terus tadi ulah ngageter suara teh powerna ya jika ketahanan suarana kirang dinamika ipis kanalna ulah sampai ka lempeng we gitu ya. Kedah lebih dipelajari dulu karena penjiwaan oke, kalem gitu ya. Cool gitu. Oke. Ya, sakitu. Ya, atur nuhun. Dilajeng. Banget. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Rohim abdi di Serang Banten. Serang Banten luar biasa. Angkat tabu sabaraha Kang tadi? Angkat tabu genep nepi ka dieu tabu 11. Tabu 11. Kumaha peraosana tah kiring pasang kiri ya? Alhamdulillah luar biasa seneng. Oke. Tadi ngalagu naon kan? Lagu berat. Lagu di Ayah Yayan. Kang Yayan terus karusan jurina Kang Haji Yayan Jantika kumaha ya peraosan? Peraosna berat sarua. Judul laguna. Harapan Akang naon ya kanggo salajengna? Harapan Akang pokona pop Sunda hiberkeun. Oke, siap. Atur nuhun Kang. Teu sami.
lumayan harus tegas ini. Vokal kirang jelas makanya bear ke ieu anjeun lalaki kuring lalaki vokal artikulasi sekedik deh terus penjiwaan rada kirang ieu ada cek tadi teh anjeun lalaki teh mongkeun we aksi panggung ya kirang gagah gitu kostum cekap lah kayu ge lalaki pasti siap nuhun bisa Siap. Empra kanggo girang panjen sadayana pengen ya. Siap ya. Dina ieu waktu panginten diwuwuh ku Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan? Sareng Kang Sandi, Permana. Di mana kan? Asli Sumedang, saya di Garut. Pamilon anu ke 7 panginten ya. Kang Jihan Jailani panginten di kota Cimahi. Saner Empra pas kan, sadayana. saner pas tolna. Upami di room kan benten. Nah, bisa dua lalaki. Dua lalaki. Siap. Geus eta rada grogi teh eta anu gaduna soalna. Harapan akan kapayuna naon tah kan? Kanggo musik Sunda, ya. Mugia acara ini kapayuna hoyong kumaha tah? mugia lebih langkung deui acaranya. Di sayeuna mugia kapayuna tiasa ngiring deui lah gitu. Pokoknya mah sukses terus kanggo pasir. Pokoknya mah sukses lah. Oke, Atur nuhun. sukses Kang. Sap, Sandi. jatuh bener malem jang tulawung ngawamu tepuguh laku diriwir angin tilampi nambah kingkin sumara maka iya diri japati oge lire sudah hiber tapi olali lempungan janjina sanajan kieu jadina cinta urang papisah di tengah jalan rugi ka kieu buktina dedeh urang ayeuna teu bisa manja lain kahayang diri kumari mah geus kurat kuduna ami hape ieu cinta ulah rek disapirakeun ami
sanajan ieu jadina cinta urang papisah di tengah jalan rugi katil buktina dedeh urang ayeuna teu bisa manjang lain kahayang itu marima geus surat kuduna ami hape ieu cinta ulah rek disapirakeun mi hape ieu tresna ulah rek digegeun ngan ukur anjeun sarukur anjeun nu baris askeun lamunan sanajan anggang taya laksana diri tetep mati kasih mimiti. Bunga cegihan mana? Uhud. Alhamdulillah, tapi sahur Bapak Jurita begitu. Mangga dilajeng Kang Eka anu gaduhna heula lah, mun nyakcep abi mangga. Sim kurang. Ali poho beunang. Ya, jihad. Ketika dina intro sareng interlude katingal mati gaya cik abdi mah kaku tayanya. Terus tadi aya nu lepat rumpaka tapi sang kata hunkul sanes dugi kaki buktina tapi kaki buktina dinamika ipis kanal tak kedah diperatoskeun nya aya nu kedah di naon namina teh dikeluarkeun karena penyesalan kami lagu eta mah terus aya anu kedah nganggo dedeugna oge ornamen tidak tapi ti anu ku abdi dikawikeun dina lagu HP tapi aya anu dipikaresep ku abdi teh aya dina dedegna teh nyata ornamen atanapi improvisasina dina lain kahayang tapi kujihan mah benteng duka kumaha ilap deui tapi eta poin anu lebihna sakitu atur nuhun. Mantap pokok. Kang Ika Dede ngeruleung mangga. Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Jihan. Parantos dibahas kude abil penuh gaduh manukna langsung penuh gaduh acuknya. Saya menyimpulkan di sini ada beberapa catatan artikulasi pasrausen dengan naturalnya nakenanan tadi. Cuman ambilnya kamu penguasaan panggung jangan pakem, keluarkan totalitasnya di situ karena Anda suatu saat akan menjadi bintang masa depan, jangan di situ aja. Nah gitu pada saat improv tadi rawasan besarnya yang ambil tadi diperhalus kembali penegasan menjadi adil jadika hanya satu, jadi menjadi diri sendiri. Oke, sukses Kang Jihan, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon mangga Kang Eka pendukungna atuh embrakan dulu dong. Kesukunya ada main merakan semangat dulu, karena nervous batuk doang nih. Oke ayahku, silakan ayahku. Ya, siap. Namanya siapa? Cep Jihan Jailani. Jihan Jailani di kota Cimahi. Sebenarnya teu perlu sadayana atanapi di hal-hal anu terpenting terkedah ngepibra gitu nanu. Jeung ulah lagu ulah ngagongan sorangan atau ngenangan sorangan. Mi HP ulah emi ulah itu ulah emi HP. Nah,
seperti di kenangan itu teh. Jangan kena jelas lah apalagi mun mi HP ulah mi HP. Nah, eta nya improvisasi anu kacatet ke dieu tong asa-asa. Anu tadi teh hanya vibrasi teh vibrator. Anu teu perlu mengulah nya. Ulah penguasaan panggung tong asa-asa beakeun we. Juru ka juru beakeun. Mi HP panjeu cinta urang mi HP. Sekrupkeun kana beungeut. Nya sangat tepi. Lamun bermain dengan rasa atau tapi baik perbaik lamun urang nyaho kana eusina pasti bisa mawakeun laguna. Ya. Artikulasi cekap, jelas, vokal cekap, kostum, aduh pun kostum digayaan seliti. Ya, kenapa? Nu kacatet lumayan, cekap di simkuring sakitu, atau nuhun. Iya, terima kasih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Alhamdulillah, mangga cek lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saya teh. Sarang Jian Jalan. Di mana kan? Ngiringan ajang pasang giri ya. Kami terang di mana ya? Terang di Storina. Paratan, paratan, mohon katun hiji deui rupiah. Meta laguna. 800 Agustus. Umar raosana aya langsung penyanyi na. Gambar. Tah harapan akan kenal dengan acara ini. Harapan kapan? Sukses segala sadayana. Ces begitu. Dia langsung sukses. Akan sing suksesnya. Mereka nuhun malu jeung kulawu ngawaku tepugun laku miliwir angin pirambi nama kingking sumara bakaya diri japati oge lir sudah hiper tapi mualami ngaunakan lembunan sanajan ieu buktina cinta urang papisah di tengah jalan tepi kaki kudunan dadah urang ayana teu bisa manjang lain kahayang diri kumarima geus kurang kudunan lagu kurang apa air salah asuh
jujur improvisasi ayah sedikit dari itu, tapi lumayan lah, lumayan. Penguasaan panggung cekap, kostum cekap, penjiwaan cekap ayat diberi, artikulasi rada kurang. Itu apa ya? Dia ayat kurang apa lagu jadi salah asup improvisasi ayah, tapi kurang lah bahas. Sakit tuh, atau lu? Nah, sakit tuh soal ayah. Oke. Itu mana itu? Cepetes. Ganti di mana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kampus Nabi Parakas di Banjar Beaskeun cerita sampai jam. Lebih fokus sama lirik, artikulasi, kejiwaan, ekspresi, penyampaian isu lagu dan ceritanya dengan penguasaan panggung, diperjelas kembali biar keluar auranya. Karena kapayuna panggilkan selera panggentos sangat ini penerus bentang-bentang Pep Sunda Parahyangan. Sukses kamu Nadi. Atur nuhun. Assalamualaikum. Angin salah jenang tim gaduh kepada Kang Usna umpama mengatos mengakui, tapi tingkat percaya dirinya jempol. Nah, mewakili laguna dengan power anu da, ya. Tidak, tapi masih kayaknya aya kaku maka kayak improvisasi tadi kan apa dia cinta lamai disapirakeun eta mana nah pesannya sambil ngemut-ngemut terus tadi aya anu kaduana sanajan kieu buktina cinta urang papisah di tengah jalan. Maknya pasti papisah senyum-senyum katanya. Terus Untung terjadi papisah di tengah sawah. Waalaikumsalam. Sarang saya teh. Sarang Om Kuslalana. Kusnadi, Pasang Kiri. Kirina sampai penyelenggara Dian Tawisna. Paguyuban Silaru. Namanya ngalagukeun naon kan? Namanya teh ngalagukeun Mi HP. Semua perawasana Dewa Jurina langsung ku abi. Ya, sangatlah. Sangat-sangat begitu. Kata we rumpaka teu apal. Harapan kapayuna naon? Ya mudah-mudahan harapan kapayuna sing seueur para pemilona oke sing berkualitas lah pokoknya. Oke, siap. Atur nuhun. Sama-sama. Hati ieu meninggal
Mangga dicekeceskeun. Iya. Diam Dede. Ini ke mana atuh? Teh mau cuy. Bau kai teh. Kamu kai di Kabupaten Bandung. Mana? Dina bait anu kadua. Dina bait kadua sepertos sigan kurang apa entah ngalelebahin entah asa-asa. Ya. Power kirang jelas. Bait kedua cenah si Deru ngalebah nada. Tapi itu sebenarnya kurang jelas ya ka kupingna usum kuring. Iya meni berat, nah itu lah boleh. Yang penegasannya dia berat, gitu ya. Cekap segitu, hatur nuhun. Iya. Juara panggilannya di waktu. Waalaikumsalam. Sarang saya itu kan Juri Sarang saya Yakib Jadi di channel TikTok Ucu Septian di mana di Majalaya Kabupaten Bandung. Kabupaten kesepakatan panggilan Kumaha perawasan ngiri pasang giri juga. Alah kahiji nya ngarawas binga gitu kan reus bagja kantor dia tiasa ngariung mungkulung pamrok jongho tiasa pang wajah nyata gitu kaduana rada nervous oge gempeur gitu tah aya we nya gitu Perawasan lebih teh namanya teh lagu naon kan? lagu berat ya favorit di ayah Yayan Jatuka. Kamu Kumaha perawasan Dewan Juri langsung nu ngalagukeun kan? Karawasna bingah langkung bingah gitu. Sareng tiasa ditilai sareng ditinju ku anjeunna gitu. Ku sesepuh dayana sesepuh Sunda. karaoke pop Sunda. Sukses. Kang kumaha acara jadi payuna harapan akan. Harapan abdi arwana ieu cing mugia cing sukses teras nya. Tong kumanya tong di dieu gitunya ieu teh. Tengger getah sarupateun sepuh cing manjang sukses teras sampai ke sananya lah apa nama gitu sukses terus lah kalau pasir sampai di Jucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring Ujang Cikal selaku panginten perwakilan ti pengurus pangintennya ti Paguyuban Seni Pasukan Siraru. Dina ieu waktos panginten ngayakeun kegiatan final pasang giri karaoke lagu pop Sunda pangintennya anu dihadiri ku 10 finalis pangintennya dina ieu waktos anu sadayana parantos katandang dina ieu wengi panginten. Harapan dengan ada acara ini apa Kang? Harapan kapayuna Ya. Harapan panginten tetap terwujudna atau terjalinna silaturahmi di antara pecinta seni Sunda. Oke, agali pangintennya agali nonoman-nonoman Sunda anu teu acan kapunculkeun ayeuna panginten dipunculkeun ku Paguyuban Seni Pasukan Siraru panginten. Oke, mantap, siap sukses. Siap. Kamu girang pangajian panginten di haturanan linggih di payun kamu nyakseni panginten kegiatan pengumuman pamilon panginten dina ieu waktos. Kamu juran girang pangajian di haturanannya. Periugi diuninga panginten kamu teh hadiah pangintennya. Kagagelan kamu juara kahiji panginten aya uang pembinaan anu ageuna 1 juta rupiah ditami piala ditambah piagam sareng 1 judul lagu atau lebih 1 buah lagu yang alhamdulillah Ayah Yayan sudah selesai bikin musik, bikin aransemen dan tinggal peserta masuk vokal aja gitu ya. Yang kedua, juara kedua adalah uang pembinaan sebesar Rp600.000 plus trofi dan piagam penghargaan. Dan juara yang ketiga uang pembinaan Rp400.000 berikut trofi dan piagam penghargaan. Juara harapan 1 dan harapan 2 masing-masing akan mendapatkan piagam dan trofi ya. Untuk juara 6 sampai 9 mungkin akan mendapatkan piagam dari panitia sebagai peserta pasang giri ya. Siap ya. Berikut ini kita akan persembahkan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan siapa saja yang menjadi juara pada malam ini. Siap. Dan untuk peserta, silakan untuk berdiri di depan podium.
Semua peserta dimohon untuk maju ke depan untuk ditampilin biar merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang namana. Iya, motivasi hatur nuhun. Kami atas nama ketiga dewan juri Sim Kuring Ari Batara, Peneraka Pengajian Jatnika, Penerai Kang Apiu, Pasang Kiri, Karaoke, lagu pop Sunda, paguyuban seni pasir. Pada kesempatan di naungi ieu sampai ke grand final. Siapa yang berhak menyandang juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, menjadi bibit-bibit bintang masa depan. Dalam perlombaan kalah dan menang adalah suatu proses. Yang kalah jangan merasa kecil hati, lebih diperbaiki kembali. Oke. Kami menilai dari ketiga dewan juri. Saya juri pertama Ari Batara, juri kedua Haji Yayan Jatnika, juara dari juri yang ketiga Abil Jatnika menyatakan real keputusan menilai, menimbang, melihat, merasakan dan tidak bisa diganggu gugat. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan untuk dewan juri semua. Ya. Keterangan Dari ditilai semua sisi, penjiwaan, kostum, vokal, iya, di situ sudah tercantum semua sisi. Iya. Dengan ini Dewan Juri telah memutuskan yang berhak menjadi juara harapan 2 ya, dengan total nilai 1019. Siapakah? Nungguin ya. Atas nama siapa? Dede Chandra. Dede Chandra, selamat menjadi juara harapan kedua. Alhamdulillah. Ya. Untuk juara harapan 1 pasang kiri karaoke pop Sunda. Juara harapan 1. Juara harapan 1 dengan total nilai 1023 jatuh atas nama para penunggu. Sades. Asep Abdullah. Juara harapan 1 jatuh kepada dengan total nilai 1023 atas nama Rohim. Alhamdulillah masuk juara harapan 1. Yes. Ini yang paling mendebarkan juara 1, juara 2, juara 3. Iya. Dewan juri memutuskan yang berhak menggelar 1 single dan langsung klip dari klub piagam dan uang tunai. Untuk juara harapan 3. Juara 3. Udah ya? Juara 3. Tenang ya teman. Siap. Berdebar. Berdebar. Semangat dulu dong. Siap. Tepuk tangan dulu untuk ini artis-artis Anda, bibit. Iya. Semangat. Auranya keluarin ya. Oke. Untuk juara 3 dengan total nilai 1038 atas nama jatuh di kontestan dengan nama Muhammad apa tadi saya namanya di situ? Agus. Muhammad Agus. Baik hati. Juara ketiga, alhamdulillah. Aduh, paling deg-degan. Dua lagi. Kurang bener deg-degan aja.
Dasar kata-kata bapaknya no. Iya, ini kata biar dilengorkan seetik dan tidak tegang. Oke, roll kamera action. Juara kedua. Juara kedua. Dengan total nilai Jeng. 1052 jatuh atas nama Juara kedua atas nama coba masih menunggu Wawan Jengkong. bukan tegiluan Juara kedua dengan total nilai 1052 atas nama Jihan. Ini yang paling mendebarkan. Siapa yang berhak menyandang satu single berikut video klip berupa uang tunai dan lain sebagainya menjadi bibit bintang perhiangan masa depan. Yes. Untuk juara pertama dengan total nilai 1093 atas nama Admi. Demikian keputusan ini tidak bisa dikabulkan. Terima kasih. Silakan ada tambahan monggo. Alhamdulillah ya. Juara-juara pantas dikumandangkan. Mudah-mudahan anu teu acan keanehan jangan juara ieu teh bakal tapi ditunda heula. Siap. Calon-calon juara anu ditunda. Mudah-mudahan tetap semangat. Sadayana mudah-mudahan sadayana oge sing tiasa masuk kana zona pop sudah. Amin. Tahun depan. Para di sadaya. Siap. Sudah hibarkeun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Inilah lagu persembahan untuk juara pertama. Pasir Official. Bisa tepuk jeung dianjeun. Tong itu jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kali sama kata-katanya ini impian dari kecil. Alhamdulillah udah laksana ya naungi ayeuna. Mugia mama sareng bapak bisa bahagia ke Abi. Amin. Hatur nuhun ka Bos Aris. Hatur nuhun Bos Aris. Hatur nuhun pisan. Om Bima hatur nuhun. Sadayananya mau Sunda hatur nuhun. Ka bapak ayahnya tinggal hatur nuhun. Ar Batara. Abi hatur nuhun impian Abi ti Alif. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa terwujud. Hatur nuhun. Atas Tegap. Ayo langsung kebagian aja. Juara harapan 2 panggilnya atas nami Kang Dede Chandra. Mangga kapayun kanggo penyerahan hadiah disangakeun ka anu gaduh lokasi. Pak Haji. Oh, Pak Haji. Haji Candip, kanggo masrahkeun Haji Candip kanggo masrahkeun kanggo juara harapan 2. Siap. Ada tinggal kepayun. Juara harapan 2 jadi disangakeun. Siap. Tegak. Kamu juara harapan 1 Kang Rohim.
Kang Rohim hadiah pada disangakeun ku Kang Randy soalnya. Kita punya MC-nya kudu nyerahkeun hadiah. Harapan satu ada. Kenging piala sareng sertifikat pengennya di paguyuban seni pasukan siap. Keprok kamu juara harapan tadi. Lajeng kanggo juara katilu atas nami Muhammad Agus Baihaqi pengennya kanggo kapayun kanggo penyerahan hadiah sareng kenapnya gimana artosa biar disangakeun kamu ayah Haji Tardik kasangkeun ke Bayu. Nah cekecus nah tapi agama eta artosna nya artosna tidak ada pajak poroja kena ku pajak atau paling kayak ku rencangan anak siap 4 miliar tong ditinggal ageuna pengennya tapi ya mah mung habiskannya pengen di paguyuban sip 4 miliar ya. Lajeng kanggo juara ke 2 pengennya atas nami Kang Jihan Jayalani kagagalan artos ke 600.000 rupiah ditami piagam kali piala disangakeun kanggo anu gaduh Sunda Ekstrim Bapak Haji dihaturanan so. Siap seperti siap sarang artos 600.000 rupiah kali piagam penghargaan. Keprok barudak. Nah, lajeng ke juara adalah juara kahiji. Aya Neng Atmi pangitan kanggo penyerahan hadiah disangakeun kanggo Bapak Ketua Bapak Asep Ablay. Aya kagagalan artos 1 juta pangitannya ditami piala kali piagam plus ayah 1 single ti ayah Yayan Jatnika pengintinya lagu Parantos Rengse musik Parantos Rengse kantun lebet vokal gitu keprok ya Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun kasadayana. Sarang Abdi Heri anu kaleresan sebagai founder dari Sunda Ekstrim kaos Sunda Ekstrim atau napi Sunda Ekstrim Manajemen ngahaturkeun nuhun ka Jatnika TV dan sarang reng-rengan ti Siraru anu atos ngayakeun ngariarah di Pujasera perlombaan atau napi pasanggiri lagu Sunda. Ye salah satu kegiatan anu saur Abdi hebat dan pionir kanggo tiktoker anu jiwa seni Sundana wahid sukses teras kanggo TV Jatnika TV kanggo Siraru oge komunitas TikTok di Siraru oge kanggo peserta anu tos lebet ka 10 besar kanggo juara kahiji kadua katiluna sukses salajengna mugia dipaparin rejeki mugia dipaparin kasuksesan salawasna hatur nuhun di tempat Pujasera Sunda Ekstrim kaleresan nembe kamari aya pasanggiri Jaipong engke aya pasanggiri Jaipong nu kadua terus aya lomba karaoke terus engke aya kegiatan-kegiatan senam pagi sareng pencarian bakat talent kanggo acting Mi HP ieu cinta ulah arek bisa piakeun nyongkeun keprok heula sadana keprok heula Mi HP ieu ulah arek piakeun nah ukur ake
Diri tetap mati kasih mimpi. Siap joget saya dengar siap. Mi HP iya kita mulai bisa pirak. Ompos-omposan kan ompos-omposan. Iya dinyanyi HP iya tresna ulah arek ingat kelebuh aja amin kan ukur aja saumur panjang nu barisanten dina lamunan sama jangan daya laksana diri tetap mati ayah mana kasih mimpi barisan dia nyanyi siap 1, 2 mi Kirang tarik cobi sekali lagi 1, 2, 3 Gaya anak umur semuanya tangannya di atas dong. Kirang tarik. Ayah. Ayah nasar. Kodok terus. Bapak Haji Chandri, Bapak Haji Heri, mau senang istri. Saja kieu jadinya cinta orang tak bisa di tengah jalan. Ketika kieu mungkinan kedulurah ayeuna teu bisa manjang lain kahayang lain kahayang diri geus kurang-kurang. Siap nero lagi nih 1, 2, 3 5. Lebih luhurnya lagi siap asik mi HP sing kararik nyanyiina sing kararik siap 1, 2, 3 mi HP Diri
mangker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.